capek euy anjing. Iya. Nang ngidar ka mana maneh? Aing geus baritungan teu meunang-meunang aduh. Teu bebenangan. Hanteu aing. Nah siang ngidarna kumaha Ucup? Unggal ngidar teh tara bebenangan ih. Ji, sal ngidar mah seperti biasa. Ngajaman we teh bogohan rongsok, teu gerak rongsok. Duh, piraku. Sia unggal ngidar rongsok Ucup unggal poe tara anu ngajual hiji-hiji acan. Nyao pugu sal, da ayeuna mah ngajar urang teh tara ka aing sia mah nyebut nama kasih Wirdi cenah. Nah nya sal. Oh, nya heueuh we atuh sia mah barang beulina ge melekpek kunyuk. Ji, na melekpek kumaha goblok? Aing mah sakitu hargana meni sae bagus kehet. Sae sia teh kunyuk lah. Ji, lamun eta mah make sepatu Jordan. Atuh da sia mah ngidar rongsok teh potonganna kieu pisan Ucup. Kieu kumaha ge sakitu meni alus kieu aing setelan. Batur ge moal anu kararunyaeun atuh ka sia mah kieu mah. Terus aing kudu kumaha setelanna kehet? Atuh minimal saroe di tera rajit. Arek. Saro we, najis teuing aing. Ayo meuli sepatu itu mana ieu? Iya. Heeh. Nah, kitu sia meni loba tanya. Gaya euy sapatuna mah. Nyaho atuh teh gaya kumaha sepatu ieu wah. Jordan tuh hulu. Di mana? Di mana? Heeh. Yo, ieu teh tina akun TikTok si WS kehed. Siang apa mah? Heuh si WS Wildan Sol. Jadi lamun aing meuli kumaha eta? Eta tinggal klik dina TikTokna kehed. Jeung dina IG-na aya deui Wildan Sol. Oh, Oh. Alus tuh. halus sapatuna mah ai. Nyaho atuh. Meuli gracia kehed. Nya teh kabeuli-beuli acan. Oh, engke aing meuli kehe. Aing ge tukang rongsok kabeuli sapatu kieu kehed. Oh. Geus selesai na mah. Ulah loba ngomong. Aing hayang nyanyi na mah yo. Erek kembangkeun bakat. Kembangkeun bakat naon sia kunyuk? Sakitu ngomong ge sia teh pales. Sia kunyuk ngahina. Oh sosok geuwat ulah loba ngomong sia teh kehed. Heeh, sok atuh sok yang lagu naon? Esok anu jangan tanya bagaimana esok ntar eta. Oh, Esok. sok. Jangan tanya bagaimana esok. Ku tak ingin menerkam perasaan ini. Sing balik goblok sama gitarna eta mah tah pales. Nah, eta mah sorana Ucup. Sorak naon gitarna tah buruk eta mah gitarna. Sok sekali deui sok. Sok. Jangan tanya bagaimana esok. Ku tak ingin menerkam perasaan ini. Yang ku tahu sing balik kan gitar teh kunyuk. Nah sia jadi nyasalahkeun aing Ucup. Sora sia teu asup kunyuk. Sia we ka bacus kehed gitarna tah teu bisa nuturkeun aing. Anjing. Oh, sok atuh sok sekali deui Sok. Jangan tanya bagaimana esok. Ku tak ingin menerkam perasaan. Sing balik ke aku ya. Sia teh goblok teh. Nah kudu kumaha atuh? Sing asup sia bisa nuturkeun aing teu. Cenah sia mah jadi nyasalahkeun aing. Sok atuh sok. Balagug pisan sia mah. Sok atuh meureun tinu ieu ya sok. Jangan tanya bagaimana esok. Sing balik sia aku ya. Sia nu nyanyina kunyuk. Nyalakeun aing sakitu suara aing ini merdu asup. Sia mah eueuh kabisa kitu sarana ge ngalagalean. Ah, sia nu balagug tangan gitarna. Sok atuh sok. Jangan tanya bagaimana esok. Ah, sing teu balik sia mah. Kudu kumaha Ucup? Sok grasing bener sok nyanyi anggeuskeun. Jangan tanya bagaimana esok. Ku tak ingin menerkam perasaan. Anjing nyanyi ge diejak kitu sia mah. Nah kudu kumaha aing goblok, pan aing teh bener sakitu suara aing meni alus kieu merdu indah. Sia goblok teh kalau nyalahkeun aing. Sia tah nu belegug. Sia kunyuk tah nu teu nyadar sih masa kitu sora pales kitu. Sia isa nu teu bener mah. Masih nanyang teh sage sia nu belegug mah. Main gitar sa model kitu. Heeh sok atuh sok. Buktikeun sakali deui saha nu salah sok. Ador sok. Bagai kumaha teh mijil? Oh sok. Jangan tanya bagaimana esok. Ku tak ingin menerkam perasaan ini. Masih teuing lah. Ieu aing. Sia kumaha goblok? Kan sia nu teu balik teh goblok. Bisa nuturkeun teh sia ku ya. Lain tuturkeunan aing kunyuk lah. Sora sia sakitu palas. Ah, si goblok kalau ka ngahina ka aing. Sakitu sora aing alus. Nu main gitar we belegug. Gitar we alus, aing main belegug sia teh Faisal. Rambutan. Oh, main dagang naon eta? Rambutan King. Mana ningali aing? Aceh. Rambutan yo. Di mana maneh yo?
Geus tong loba omong lah, sok we belian. Lah. Aceh hari joki yuk. Hasyum ieu meureun sabarahan ya? Asyum kumaha kuya, sok cobaan ku sia sakitu amisna. Sok 2000-an hiji. Anjing. Nah, hokot ka 2000-an hiji na Aceh naon ieu? Teu 2000-an hiji sok ieu mah super ieu mah nu saena. Ah, aing ngasaan heula. Sok kasaan heula ku sia sakitu amisna. Amis kieu. Aduh, legitnya. Oh. Kayak lah sekarang deui. Oh, iya geus agindit. Tungguannya. Ya, amis. Ngasum kunyuk. Aceh nahaon kieu ih. Ah, geus bayar. Bayar kumaha ngasaan hiji aing? Hiji kumaha eta deuleu cangkangna. Napa aing ngakakan nagengan hiji acil? Kuya, ieu fakta ieu. Saloba kieu. Fakta ieu. Nyebut hiji. Hayang maneh ku aing pengadilan dibawa ka dieu. Sok buru. Nah, jadi kieu cil. Kieu kuya. Sok buru ek dibeli moal kabeh ieu. Maneh bieu eta murah sabaraha hiji tah? Hayang di geroan warga ku aing. Ulah. Sok geuat. Geus dibeli we ieu ku aing tanu dikurakna tuh. Fakta tah deuleu tah. Sakitu lobana ieu tah. Nyebut hiji sakuya. Pan heuh aing tengan murah tengan hiji kunyuk. Sok buru hitung. Geus lah. Sabarahan ieu? Sabaraha eta? Boga sakieu aing. Heeh, geus. Si kunyuk. Suutan aing. Nuhun ya. Orang dagang teh. Tolol si Kieu. Berusaha geuat, tajong sakuat tenaga maneh, sok waing di kiperan. Benar eta teh. Tahan si ayo. Oh, buru atuh sia teh kalau kasam loba omong geuat sok tajong. Waing tewak ye. Sok atuh siap-siap. Tewak. Sia mah tajongan kitu patut tuh tat-tatot kitu. Bisaan teh sia teh. Sing tarik. Sok nih. Aduh. Heeh sok. Tahan ya sekali deui. Aduh, sia najong lu cas-lacos kieu atuh. Ku aing diajarkeun ye. Sok maneh kiper sal di ditu. Urang Ya kiperan. kieu mun najong kieu sia mah najong teh pluk-plak pelek-pelek kitu sia mah. Sok tungguan. Oh sok ku aing tewak sok. Ya dalakeun Isal. Tenjo ya tajongan aing ya. Aing teh kieu genan mantan striker kehet. Lain buru atuh. Ngawahan teh meni jauh-jauh ting sok. Rongsok. Anjing. Saya tanya goblok. Aduh, anjing kenapa batuk si Ucup, Lin? Ah, si goblok. Anjing. Woi, aduh, kenapa batuk si Ucup? Hah? Woi.